Arek pinjam duit kasih kakek tuh bakal aya nama euy. Aduh. Astagfirullah. Aya rezeki alhamdulillahirabbil alamin. Aing mangih duit. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Anjir sasora si Abah di jalan teh euy. Pasti da main hamna teu ka urang rek nginjem duit tetep pasina oge lah. Masalah deui aing nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Naon? Tadi nama ke mana arek nginjem duit kakek? Abis teh mangih di jalan 50. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi nama arek nginjem ke mana? Duit urang eta mah, Bah. Duit anu urang kumaha teh? Bener urang dia balik. Ayo mangih di jalan kakek. Balik di warung dia, Bah. Astagfirullah, sia sok bohong gitu. Nampok kana duitna. Duit hejo eta mah bener anu eta mah nu urang biar geus di warung. Mana hiji wae nu kieu teh hiji wae 50 teh. Pokona ieu teh. Tam ka dieu gerak ka dieu. Kadieu ngomong wae badang panggih ulah dicokot ku mana. Lain ka dieu heula sakedeung. Kalanan. Ka dieu keun heula sakedeung. Coba. Ya Allah, tah. Tilepan ge geus lila tuh, tilepan teh tuh nya. Tah geus lila tilepanana tuh. Ya teh duit urang ieu teh. Make duit urang teh kakek. Ari urang ngagoler kitu, lang panggil iraha maneh ka ditu da iraha. Pokona bieu cikeneh urang ke tuli urang teh. Lamun bieu mamareun bapanggih di jalan kakek, ieu mah duit batur bener. Kapanggih ku urang. Mah bisa papanggih pokona mah urang ti ditu abah ti ditu urang ti ditu atuh papanggih bah mana. Bah mana yu sia bener manen. Na datanana murag duitna di mana? Di mana murag duitna? Dieu we abah. Ai kira karek maslahat mah ku abah sabada teuing. Eta mah heg arek maslahat mah dibalikeun da tetep duit urang dina pesak eueuh tuh. Ai kudu dibalayakeun mah tuh. Tuh pan di dieu tah. Tah di taeuna ge tah di dieu tah. Nu ieu nu sabelah oge teh. Heg eta mah sabada teuing kumaha abah we. Ieu lamun ditarima ku maneh aku angga. Batur anu muragna di aku aneh. Hei, kakek eueuh. sabada teuing ai rek maslahat mah sabada teuing mangga canak. Bade di mah apa? Bade arek ditaeunkeun ka batur ya mah anu muragna arek dipopai ka imah sabada teuing eta mah rek dikumaha-kumaha sabada teuing. Pokona eta mah duit urang, eta mah rek dikitu di kieu kumaha abah sabada teuing. Hei, arek ku abah. Ai rek disalabarkeun. Hei, ai rek maslahat. Rek disalabarkeun ku abah. Hei, eta mah kumaha abah. Da teu eta mah duit urang. Arek bantok rek disalabarkeun ya. Arek disalabarkeun. Jor. Kitu rek disalabarkeun duit. Gua duit urang teh hor model teh. Aku angga. Hei, cing maslahat teh gua abahnya dipesankeun na mangga tah malanjengkeun. Oh, sia. Aku angga, ieu duit batur, sia nu murag. Aya aku angga. Ya, aing bantok disalabarkeun, ya rek bantok, Gus. Top, abah irek maslahat mah dina genggerong abah tadi daangna heg eta mah disalabarkeun ka batur heg gae da tetep eta mah duit urang sedengkeun cek hukum oge teu meunang lamun mangehan duit kudu disalabarkeun ka nu gablagna sedengkeun eta duit urang tetep duit urang ku abah teh disalabarkeun mangga banyangakeun bah jor ka itu salabarkeun ka batur lah.